Sasar diri nu nepikeun lepas pangacian. Sampurasun ibragna urang ka ieu alam, ulah nepikeun ka salahna ucap laku lampah urang nu jadi ngamatakeun hiji pangejat nu jadi mata leuwasna hate. Urang kudu bisa miara pangucap pangrasa sangkan hiji anu bisa urang aya dina kasalamatan. Hirupna urang kudu bisa ngajaga ngariksa pikeun usikna eta raga urang. Ucap laku lampah eta bisa nyirikeun jeung nanakeun kana diri urang. Diri nu ngahlas nepikeun perih, nu sakitu perih kulantaran perih bisa ngajadikeun hiji pituduh urang, bakal hiji bukti pikeun hiji pituduh hirup urang. Urang kudu bisa eling sangkan hiji jadi panggeuing kana kapeulih hirup urang. Rasa anu pikeun jauh nu matak ngalasna ieu hate. Di dieu urang kudu bisa napakur diri jeung olah rasa urang. Sangkan urang panggih jeung hiji pituduh nu matak nyaangkeun kanu hate nu perih. Sumarahkeun ieu diri urang ka Gustina anu agung, pikeun bisa hiji pamuntangan nu matak nyalametkeun pamuntangan diri urang. Pageuhkeun rasa welas asihna kana sukma raga urang. Sangkan bisa hiji pikeun pituduh urang nu matak sangkan panggih jeung hirup. Kolas asihna urang kudu bisa ngarasakeun kana diri urang, sangkan bisa ngajadikeun hirup urang kana kauripan. Perihna urang dina kahirupan tong jadi mata hiji pikeun lemah pangacian urang, tapi kudu bisa jadi hiji pamatri pangecut panggeuing dina kahirupan urang. Gedekeun hate urang, leutikkeun pangrasaan pikeun hiji nu ngarusak kana kahirupan anu keur ku urang dilakonan. Urang kudu bisa jeung ngarasakeun welas asihna nu sakitu gedena nu leuwih gede nu diciptakeunna. Rahayu rahayu.